Kang hari ngabuburit teh kudu. Cuk saku do sunat-sunat acan ngabuburit mah budaya nyi. Beda we eta geuning barudak geuning menira riweuh harayang pada ngabuburit. Barudak eta mah barudak we budaya nempo batur jeung barenda ge nu loba ngabuburit mah barudak tuh nyi. Kolot mah jarang ngabuburit paling nganteur. Oh, jadi ngabuburit teh ajang barudak. Nya teu jeung barudak ngabuburit mah. Geuning ari eta si Biso kemari ngomongna erek dagang di tempat ngabuburit. Si bisa mah dagang lain ngabuburit. Tapi kan sarua Kang eta ngomongna dagang di tempat ngabuburit berarti si Biso keur ngabuburit. Itu ngabuburit bisa mah dagang nih lain ngabuburit lain masuk ngabuburit tapi dagang di tempat ngabuburit. Ari anu ngabuburit teh budak atau kolot Kang? Ya loloban mah budak nih, loloban mah budak nu dagang nu kalolot gitu. Tapi kita aya nu dagang budak ge aya, budak nu dagangna budak keneh aya. Di akan teh kumaha? Oh tadi nu ngabuburit cenah budak. Ayeuna nu dagang budak. Kumaha ieu teh asal ieu? Nya. Ieu ka urang lagi Ayo ngabuburit jeung dagang teh. Budak kabeh.